Amis daging, hartina babarian gering, gampang katerap kasakit. Anak bawang, hartina teka asup anggota resmi, nyang saukur pangjejeg. Anak buah, hartina anggota atau bawahan lu tunduk kapingkinan. Anak emas, hartina jelema kepercayaan anu kacida di pikanya anak. Anak puputon, hartina anak nu pohara di dama-dama jeung kacida di pikanya anak. Anak samperan, hartina anak tereh, lain anak aslina. Ancad laer, hartina ngomongna leleuy, tegancang jeung jelas.